Waduh, aing ngiri ati ya gua kakak aing main tabokan we anjing dong. Bukan nama aing dan narima ya. Aing beak ditelag gajag. Bukan nama enak ke guru ya ke budak. Aduh. Ngujak jasa ya kakak aing bangsat doang. Gura kapanggih ku aing mah. Lain yang aing tabokan deui gua aing. Duh, angkernya amat kadulur aing. Padahal mah aing tega ngabokan manehna. Tapi kumaha aya pisengitin mah beungeutna. Ngelunjak deui. Waduh. Kakak aing lain tak. Beneran ku aing lah. Kak. Kernan. Ceng, sia. Bisa tuh kunaon? Bisa tuh kunaon kumari. Teleponan naon, Kak? Ampura ho. Sia aing teuing. Pada mah teu tega aing tapi kumaha beungeut sia pisengitin mah. Kang, terlalu ngalamun teh. Edan ke. Edan Bang. Lain penumpang tanya ya, reh ngalamun bae edan ke. Moal. Oh iya tuh. Bet nanya ya orang ya numpang nanya ya, aing ngaranna si Salman teh nu masantren teh anu eureun. Di mana teh di mana? Salman anu mana ya? Geus pokona mah orang mah teh nyaho sih. Pokona mah nyaho ngaran ke Salman. Cek budak cenah si Salman usuk malingna. Urang teh nyaho. Jelema anu mana? Soalnya nyaho teh Salman. Oh, jadi loba ngaran Salman. Mesantren ieu mah. Ciri-cirina gondrong apa? Oh, gondrong panjang bukna. Oh, Injak sama. eta. Orang nyaho ieu nyaho. Kita mah deket jeung urang, tetanggaan. Anu gondrong mah ge. Ayo bisa dituduhkeun teu? Iya, Ngeun uang kejak paling mah teu budak ngalunjak. Mau main aya. Oh, ayo. Mang aya masalah naon kitu, Bang? Wah, tuh bayangkeun teh kalapai ludes pajar aing mah. Obat Emang di mana gitu ya? jauh orang mah, soalnya kudu nyaho pokona mah jauh. Bukan, buntelok enak memang ya. Lain buntelek nu kieu mah gagah ngaranna. Buntelek mah lain kieu. Bukan terasel bae ku dia urang. Ya, kurang hulu kalau kata. Tuh, itu lain tuh. Oh, itu mah jalan mana? Benar, oh eta nya nu make baju hideungnya. Pesantren kan? Bener-bener eta sabarkan. Ini jalan mana emang ya? Hai, sange banaon sia tetanggepan doaan. Itu Salman saja. Ih Salman lain ya. Itu dulur urang enak. Oh, Salman lain. Oh, Kalapa yang dijual kumarehna 100.000-an aing mah teu ngarti. Ganti aing mah. Sia jeleumana. Ampura. Naonan ceng. Ih, sia. Karek mencampur dong kan sih. Ayo. Ceng. Waduh. Woi, kumaha eta? Waduh, kumaha eta? Ieu kumaha ieu? Ayo, kumaha ieu? Woi, mang. Woi, ieu kumaha ieu? Ieu kumaha ieu bingung amat, woi. Bantuan. Woi, kumaha ieu budak ieu? Astagfirullahaladzim. Budak. Eta kan unes ya eta aya naon naon. Naon kemana? Naon sih ieu, naon sih. Naon sih ieu, naon. Iya, si ati dulu ieu. Tolong. Muji. Iya teh lah iya abah hayang nanya ya aya naon ieu ku teu pugu-pugu ribut jeung dulu aya naon terus iya jelema saya Tah, tah tanyakeun boga kalapana. Kemari kadengena cina. Mau jual kalapas bek 100.000 beak mun bogana tah. Iya saya. Iya, Abah. Oh, sarua ka dia. ya anak pula ya Oh, jadi kieu bah. Iya anak Abah. Kula geus dibayaran eta 100.000 ku nu mesen kalapa. Pas hendak dialak ku ari kalapana. Geus eueuh. Ngadenge habar di baturan ieu pasantren. Geus ieu cenah dijual, urang mah teu ngarti. 100.000-an be pokona mah gitu bae. Makana tadi ieu kakana meureun teu senang. Digulung urang ge bingung misalkeun dia urang kesel ongkoh dikasih ieu. Lah urang ajeuna mah
Orang kebingungan lah pelebah dinya. Oh, itu masalahnya. Iya benar. Berarti minta ganti ya gitunya. Iyalah harus 100.000. Masalahnya tengah arti di duit nu itu ge kan geus dibikin ongkos ka urang. Geus beak di duitna. Kalapana digaros susi gitu lah. Gitu. Mangana orang mah minta ganti bae 100.000 ka mamang iya gitu tah. Oh, ai gitu mah, ai masalah di urang tuh. Gantian Iya. ya pokoknya mah yang penting ulang amanat ya anak urang ulah sampai dikumahakeun. Moal lamun geus dibayar mah duit aman ieu anak si mamang mah. Moal mulai naon. Sabar. Geus dibayar eta ku ari duit. Atuh dibayar, jeung karunya urang ka anak. Oke, lamun geus dibayar 100.000 aman. Tapi lamun teu dibayar pegat urang belum bayar. Ulah 100.000, 200.000 dibayar ku kula. 200.000 berarti Anu penting mah anak kula ulah dikamanakeun ya. Moal Ulah balik kumahakeun. kumahakeun ya. Moal pokoknya mah aman. Ayo 200.000 mah. Tenanan pegat ge. Wih, bener ya. Ikhlas. Murah amat sih eta, bohong 200.000, Pegat ini 100.000. loh. Ulah. Selalu ngomong. Awas dia ngomong dia. dia. Geus pokona mah kieu bae 200.000 cenah. Tadi geus ngomong dong. Ayo, deal jadi. 200.000. Memang nanti di mang. Geus, kali itu iya nak transaksi lah ya. Kali itu bisi ngaeu Oh, masih dibayar ku kula dibayar mana. Mang, ieu bae nya. Iya. Ieu sancan urang hampura urang. Tadi urang ngomong gitu lain kunanan ku karunya ka anak. Dihampurakeun. Heeh, Lanjut gitu. kumaha? Kula sebelum teu boga duit aya sakitu mah. Kumaha tah coba kira-kira boga kebiasaan henteu. Ai mamang gawe naon gitu. Eta doang kan ngebon eta doang teh eta ge jeung anak kula nu hijina di pasantren, meureun nu hijina eta nu teh ngebon ku urang eta doang melak mantang. Lanjut teu boga duit sama sekali 200.000. Tu boga ngan boga teh coba tah. Ngan 30.000 doang boga ge kira-kira ditarima henteu ieu. Ya tadi terima yang butuh. Terima bae gitu aja. Atuh Geus, kumaha? dia kan lah kadia. Atuh heuh nya kitu betanya hampurannya jadi urang ieu hampura ya pagawean anak-anak urang teh nya. Geus dihampurakeun ku urang. Ya duit 30 ngomong mah sahoreun 200 segala naon sorangan lah. Oh, geus hampura beta hampura. Ah geus dihampurakeun ku urang. Lah, lieur. Insyaallah. Bah aing kerunya amat ya. Geus foto bogaan duit gantian kalapa 100.000. Gara-gara hiji anak doang musingkeun. Man, ke dia. Ya, dekan dia. Ke dia. Ke dia dulu. Hasilan. Tuh, dulu cangkrak sia tuh. Abah, nyatanya kemis gantian sia. Sia baik itu yang lu jual ke tukang kelapa. Muji sia. Bagus lah ini. Saya tuh nu cari kata. Orang saya nu cari kata. Coba. Coba bawa anak urang itu nya. Ayo coba. Aya naon Malik ceurik aya naon sia. Sedih wah. Kunaon jing? Atuh abah, untuk boga duit ngagantian anak, nguling kelapa. Kalau pan memang nasib urang mah kitu kumaha jeung jak kabeh anak abah meureun ja Badung benerna anak abah gitu mun teu dituruan kumaha tuh. Tuh bah, tukerkeun jeung kalapa. Ada tukangna. Kira-kira eta berapa eta mun si Salman ditukeun jeung kalapa. Ceng, ke dia. Istighfar. Ke dia. Siap. Aceh tah kadenge kakak sia ngomongan kitu ka sing ngadenge pan sia dipasatrenkeun ku abah supaya bener nya. Pun. Ulah sok nyusakeun ka kolot aing saena nompan kolot keneh meureun anu nanggung sagalana. Mending mun misalkan kolot boga duit mun teu boga duit kumaha? Tak kudu bilang si Malik karunya ka kolot. Ampura bah, aceng moal badung-badung deui, moal malengan kelapa deui. Oh, Aceng, lamun dak badung mah malengan dangder.